Bismillahirrahmanirrahim. Syafaat makna lugotna wasilah tawa nyuprihna. Mentahade cek urupna tibatur keur nuliana. Jadi syafaat teh hartina teh cek lugot cek asal bahasa mah adalah wasilah teh pelantara cukang lantaran atawa nyuprih terang nyuprih teh mencari itu ngaran syafaat cek naon cek lugot cek asal bahasa sok aya paribasa geuningan atau sok aya istilah geuningan. Mudah-mudahan orang sadayana kenging syafaat ti mantena jaga di yaumul kiamah amin ya robbal alamin sok itu. Nah, tadi engke teh di yaumil kiamah teh bakal aya syafaat. Naon ari syafaat nu dimaksud syafaat di dieu nya eta mentahade ti batur tapi keur batur. Mentahade ti saha tapi keur batur. Contoh deal menta kahadean ti ayah tapi lain keur deal keur pajak. Deal teh menta duit ka ayah. Ya ukeun artos 100.000. Keur naon deal? Keur saha deal? Keur pajak. Nah itu deal pajak teh menang syafaat ti saha? Ti deal. Paham? Cek istilah nama nulungan nu menang izin pangeran nu nepatan perjanjian menang hak di syafaatan. Jadi aya naon? Aya jalmi bahkan eta jalmi teh aya jalmi ulama cenah di dieu mah. Nabi bisa nyafaatan engke teh di yaumil kiamah teh. Nyafaatan batur. Bisa nyafaatan batur. Utami nama nabi mah tiasa nyafaatan teh disebutna teh syafaat udma, syafaat anu agung. Nabi mah saha wae nu tiasa nyafaatan nabi syafaat udma ti nabi mah. Terus para malaikat, para nabi-nabi yang lain selain salian ti Nabi Muhammad, tuluy jalma nu maot syahid, para wali jeung para ulama. Tuh ulama mah bisa nyafaatan batur. Jaga teh di yaumil kiamah teh. Kumaha nyafaatanna teh? Nyuhunkeun kasaean ka Allah tapi keur batur lain keur anjeunna. Nah itu anu dipaparin widi ku Allah tiasa nyafaatan teh Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi yang lain, para malaikat, para nu mararawat syahid, jeung para wali, para ulama. Doh nya. Kabatur oge bisa nyafaatan komo keur dirina cek logika mah kitu. Nya. Eta teh mudah-mudahan urang teh khusus nama kenging syafaat anu agung syafaat udma khususna ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek nabi teh kieu meureunan, Gusti eta teh umat abdi deal teh. Sok sanajan deal teh jalmi anu seueur dosana keun hampunten lah ku Gusti teh. Tah kulantaran nabi nu kitu ka Allah teh. Maka ku Allah teh dihampura dosa deal teh itu syafaat semacam gitulah. Nabi bisa kitu, wali bisa kitu, bisa nyafaatan. Ulama bisa nyafaatan.